Ternyata kampung Cikira ini masih luas sekali. Jadi ini gimana, Manir? Udah, kita istirahat saja di sini. Siap. Hei! Kalian kemana saja? Siap, Komandan. Kami lagi memantau kawasan ini, Komandan. Oh ya? Good, good. Maaf, Komandan. Kepala itu kenapa? Kalian tidak perlu tahu ini rahasia. Jangan banyak bacot. Come on, ikuti saya. Sigap tak suci up. Hormat tak suci up. Sigap tak suci up. Hormat sama perguruan up. 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 Ih, kumaha barudak? Beresan, barudak urusan kurang. Oh, halus. Orang bainungan Pak Haji. Up. Up. Kumaha barudak? Alhamdulillah, Pak saya. Up. Ay nama atos we tos sonten kurang berjamaah sholat maghrib di masjid. Mangga Pak Ustad. Allahu akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyadi amada arbaban nuha wa rasama samsal bayani fi suduril alam.
Rabbis shrah lana sudurana yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Amma ba'd. Alhamdulillah urang sadayana tiasa kempal deui di ieu majlis anu insyaallah Allah masihan manfaat sareng rahmat ka ieu masjid. Salawat wa salam tehilap dibikeun ka junjungan alam Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tina pangaosan ieu urang ngabahas saalit perkawis pengucap para ulama nyaeta hubbul waqon minal iman, kacintaan urang kana bangsa teh sabagian tina iman. Sanes Panji, kumaha perkawis persilatan teh? Atos aya perkembangan? Alhamdulillah saya Pak Ustaz. Alhamdulillah. Cuk, Ya teh. si Kohar ka mana? Asa teh katingali? Oh si keluarga tadi teh. Ya pastinya tak kemengan. Oh, pemongan. Mun. Pen, Mun Ustaz. sowan ka mana? Pak Ustad. Astagfirullahaladzim. Ayo nanti meledak. Hayu urang tingali. Astagfirullahaladzim. Ayo non deh, dul. Iya Pak Ustad laporan. Di daerah urang teh geus diserang ku Belanda Pak Ustad. Buktina si Ujang tos ditembak. Jang nyarita maneh. Mohon Pak Ustad, aduh. Pas abdi ngarit di gedong kosong eta. Pas ku abdi di deketan teh si gedong kosong eta teh. Aya Balanda, eta Pak Ustad. Astagfirullahaladzim. Eta Balanda teh bade nyerang ka lembur abdi. Ka dieu. Nya eta si Cimot Pak Ustad anu ngabejakeunana. Si Cimot. Allahu Akbar, eta si Cimot. Aduh. Udah kumaha Pak Ustad? Mas budak, ya. Si Ujang gua ngomong. Budak. Aduh. Dul, ka dia. Oh, ali maneh. Hampura. Siap Pak Ustad. Kieu Pak Ustad, kumargi di daerah urang ieu tos genting, Belanda nyerang ka daerah urang, kumaha solusina Pak Ustad? Jadi wayahna ayeuna mah maraneh laporan ke Komandan Dirman. Bejakeun yen di kampung geus teu aman. Bejaan masyarakat. Semua mangga Pak Ustad. Ya, sok mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lain kira-kira komandan Dirman aya mah ya? Aya biasana wayah kieu mah. Ah geus penting euy. Aya sih wayah kieu mah tara ka mana-mana. Heula atuh ari kitu mah, urang lanjut berarti. Yuk. Aduh, di lembur teh geus genting ayeuna mah. Geus siaga hiji jigana teh. Lapor ka Komandan Dirman sare can wayah kieu nya. Duh, geus peuting. Allah. Itu saha duaan. Ribet ya. Hararidung. Hidung-hidung nama jenuh tadinya. Baju hidung, kulit hidung. Allah. Jadi mau badang. Wah, cilaka ieu mah jadol tuh. Kudu siaga satu ieu mah ye. Pedil geura. Wah, nyuput di dieu we lah. Aman ieu mah. Woi, angkat. Wani-wani rek ngelayan Komandan Dirman. Balik balik. Ini balik aduh. Udel. Was kuing. Untuk Kuing teh rek laporan ke Komandan Dirman. apaan teu apa lor. Untuk cari temak. Melaan urang asup-asukan nyumput adeg-deg. Kumaha tuh ayeuna teh? Ah, kalian adinya rek ka mana? Aya ka Komandan Dirman laporan. Sekalian. Nah, aya batur. Ah, aya tuh kita mah berangkat sarene. Kita langsung pundak kana sarangkana ya di situ. Anu nyaho jalan kieu lah. Oke, kemon. Let's go.
Belah kulon hancur. Belah kidul hancur. Belah kaler geus hancur. Belah wetan nya kitu keneh geus hancur. Jadi sok melangkah anak buah air kieu teh. Kopral Cumin. Kopral Cumin. Siap komandan. Kalian Min. Siap komandan. Siap komandan. Oh enggak cali. Siap komandan. Aya laporan naon, Min? Enggak, komandan. Teu can aya laporan naon komandan? Besok ulang kasih kopral wah air kieu teh. Lain del dul. Urang mah geus ruas, untung ti kabedil ge. Nah, atuh lain bedil ku maneh perang. Pan ka tempo manten mun jedor mun tadi ge. Si Abah bisa ngeliat? Ya ayo tuh. Ayo. Mari kita tangkap. Oke.